Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ulama, para asatidz dari kesepuhan. Ini sebuah nukusim beringi hormat sandrian insyaallah mulia dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat dan sami-sami hormatun syukurin sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan urang biasa ngalajenkeun acara dina raraga sakoru Allah Rabbul Alamin ngalangkungan jalan ta'lim. Insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajenkeun acara ngabahas diajar ngaloga, diajar ngamanaan, diajar murah. Hiji kitaban magadugan jenengan kitab Surubiyah. Sadajan urang anca, sadajan urang ngalajengkeun anca, urang ngadoa Allah Rabbul Alamin mudah-mudahan pengarangna ieu kitab dami kemuliaan nama Allah Rabbul Alamin. Oke, mudah-mudahan sebuah orang sadayana, wargi orang sadayana, anu parantos cari di alam barja, guru-guru orang sadayana, kenging pangampura rahmat oke ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Sulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa syuyukhina khususan wa mahjubah. Sulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ma'rifi hadzal kitab asy'ar ila rasul wa ila syar radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa qulubihim wa masyayihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim ala khidin anhum. Syurillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, coba auzulah dina wali nasbi. Oh, hindari. Mario, go, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi sareng eta tetepikeun ihrob nasab. Khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al-Fathatu hiji fathah, wal alifu sareng alif, wal kasrotu sareng kasro, wal ya'u sareng iya, wa hadfun nun sareng mijet. Pama fathatu mangka anapun ari fathah, eta fathah kunu mangka aya ieu fathah, eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab. Fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil ismi mufradi hiji dina isim mufrad, wa jami taksiri sareng dina jama taksir, wal fi'lil mudhari'i sareng katiluna dina fi'il mudhari idza dakhala di mana asup alaihi kana fi'il mudhari naon nasibun anu marentah nasab, walam yatasil jeung teu geus bantel bi akhirih kana akhirna fi'il mudhari naon syai'un hiji perkara. Sabadana urang uningan awas ari kalam kudu kumpul bakaidan anu walar sadayana kalam kudu kumpul bakaidan anu hiji, dua, tilu, opat. Pencilan kalam disebat kalimah ayat hiji kalimah, dua kalimah, tilu kalimah. Ciri isim ayat hiji, dua, tilu, opat. Arab
tukang 5 harap paranti ciri fi'il sabreji 1 kot 2 sil 3 sopa 4 dan tanis anu sukun ciri harap ma'adam depan tes kacirian ku ciri isim depan tes kacirian ku ciri tuluy i'rab mu'rab boga lalawanan aya mu'rab aya mabni ari anu disebut mu'rab nyaeta tagyiru sok baca tagyiru awahil kalimi lalawanan mu'rab disebut luzumu awahil kalimi harakatan au sukunan i'rab sabreji 1 2 3 4 anu tos ka kuning urang i'rab anu obat nyaeta i'rab roba magaduhan alamatna dibagi 2 hiji alamat dua alamat alamat asliyah tina i'rab roba hiji nyaeta doma alamat niyabah tina i'rab roba sabreji 1 2 3 roba doma nyicingan dina i'rab roba dina sabaraha tempat hiji dina isim 2 3 4 waw nyicingan dina i'rab roba dina sabaraha tempat hiji jama mudzakkar 2 isim alif nyicingan dina i'rab roba dina sabaraha tempat nyaeta isim tasniyah nun nyicingan dina i'rab roba dina sabaraha tempat nyaeta fi'il mudhari anu geus kaandelan domir tasniyah domir jama domir iya muannas anu sok disebut fi'il 5 yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna tayina walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadbun eta tetep pikeun i'rab nasab ngabogaan 5 pirang-pirang ciri anu urang gadah uningan nu 5 ciri teh dibagi 2 aya anu sok disebut alamat asliyah aya anu sok disebut alamat jadi nu 5 dibagi 2 hiji alamat asliyah 2 alamat niyabah naon alamat asliyah tina i'rab nasab isina patah ari patah nyicingan dina i'rab nasab dina sabaraha tempat dijawab ku ajengan musannif bamal patatu patakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih
I'rab nasab eta boga 5 pirang-pirang ciri nganu 5 pirang-pirang ciri dibagi 2 hiji alamat asliyah 2 alamat niyabah. Alamat asliyah tina i'rab nasab hiji nyaeta fathah. Alamat niyabah tina i'rab nasab aya opat hiji alif 2 kasroh 3 iya opat mijen. Ayeuna patah ngicingan dina i'rab nasab dina 3 tempat. Jadi bisa aya nu naros ari patah ku nasab atau fatah nyicingan dina i'rab nasab dina sabaraha tempat. Jawab kurang dina 3 tempat. Hiji dina isim mufrad. Kumaha ngaran isim mufrad? Sok sareng. Artosna sakur kalima anu lain asliyah lain jamak lain mulhaq asliyah lain mulhaq jamak lain tina sawarena isim lima. Fatah nyicingan dina i'rab nasab dina 3 tempat. Hiji dina isim mufrad. Naon isim mufrad? Jawab nu kamari ma laisa musanna wala majmu'ah wala mulhaqah bima wala minal asma'il khamsah. Lain sakur-sakur kalimah anu lain tasniyah lain jamak lain mulhaq tasniyah lain mulhaq jamak lain tina sawarena isim anu contoh ra'aitu jaidan. Ra'aitu fi'il sinarang fa'il. Di mana geus aya fi'il aya fa'il kadituna aya maf'ul bi. Mana maf'ul bina? Jaidan. Jaidan nasab. Ciri nasabna kunaon? Ku fathah. Kalimana isim. Naon isim mufrad? Ma laisa musanna wala majmu'ah wala mulhaqah bihima wala minal asma'il jika. Jadi sengemut nu kaiji patah ku nasab teh nyaeta isim atawa nasab ku fatah. Nu kadua wa jam'i taksiri. Fatah nyicingan dina i'rab nasab nu kadua mah dina jamak taksir. Naon ari anu disebut jamak taksir? Jawab. Sakur kalimah anu barobatina asal adegan mufradna. Contoh ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu fi'il sinareng ra'aitu fi'il sareng fa. Kumaha ngaran fi'il? Di mana ada saya fi'il kadituna aya fa. Kumaha ngaran fa'il? Ar-rijala tarkiban jadi maf'ul bi. Kumaha ngaran maf'ul bi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismul mansub alladzi yaqa'u bihil fi'l. Maf'ul bi ke kurang kepanggil aya maf'ul bi isim doi. Aya maf'ul bi isim do. Ar-rijala nasab. Nasabna kunaon? Ku
batah kalimana jama namun hari zaman taksir jawab bukan mata goyar ambinai mufrad dua nukatilu wa fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun fatah nyicingan dina i'rab nasab dina tilu tempat hiji isi mufrad dua jamak taksir tilu fi'il mudhari anu mana idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un fi'il mudhari anu geus kaantelan amil nawa contoh ayyan sura ayyadriba ayyaftaha ayya'lama mau ditanya ayyadriba nasab ciri nasabna kunaon ciri nasabna kunaon Masya Allah ciri nasabna kufa batah kalimahna fi'il mudhari anu geus kaantelan amil naon amil nawasibna yang suruh datangan an jadi dibaca yadribu datangan ku an jadi yahsunu datangan an jadi di mana fi'il mudhari kaantelan amil nawasib nu tadina wajib robate jadi wajibna ayyahsuna nasab ciri nasabna kunaon ku fatah kalimana fi'il kumaha fi'il mudhari Oke, karena kurang fi'il ayat tilu, ayat fi'il madi, ayat fi'il mudhari, ayat fi'il tilu dibagi dua, ayat fi'il mabni, ayat fi'il mudhari, fi'il mabni usina ayat dua, nyata fi'il amar sareng fi'il madi, fi'il mudhari usina ayat hiji, nyata fi'il mudhari. Insyaallah kabahas janten upama disimpulkeun alamat altanafi nasab i'rab nasab ngagaduhan alamatnya harus naji ngan alamatna dibagi dua aya alamat asliyah aya alamat nia alamat asliyah dina i'rab nasab aya sabaraha hiji nyaeta fathah alamat nia bah dina i'rab nasab aya sabaraha hiji obat nyaeta alif terus kasrah tuluy iya tuluy mijer ayeuna patah nyicingan dina i'rab nasab biasa bertempat dina tilu hiji dina isim dua dina jamak tilu dina fi'il anu geus kaantelan amil nawasib sabaraha walam yattasil bi akhirih syai'un jadi cukup fi'il mudhari nu geus kantelan amil nasib anu can kantelan naon deui sakop sur nu sok lebet kana fi'il di samping fi'il mudhari sok kantelan ku amil nawasib fi'il mudhari ge sok kantelan amil jawazim fi'il mudhari sok kantelan mahnafi fi'il mudhari sok kantelan lahnafi sareng anusan paham sok jawab sekali deui sareng baca sekali deui
fatakunu Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan cekap itu penora rezeki Allah sareng Rasulna nalobat nanti kabuluan awe bangsa dengan pengapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.